Pangajaran kahiji, endahna hirup babarengan. Dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna, urang diajar ngeunaan pupujian. Cobi saha anu uninga naon eta pupujian teh? Samemeh ngalaksanakeun salat wajib, biasana sok pupujian heula. Tangtu di antara hidup oge pasti aya anu apal. Biasana mah diajarkeunana ku guru ngaji. Tujuanna pupujian teh nyaeta muji ka Pangeran urang sadaya. Jadi pupujian teh nyaeta puisi anu eusina ngeunaan puja-puji, doa, nasehat, jeung ajaran anu dijiwaan ku agama Islam. Ciri-ciri pupujian biasana hiji, diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Padalisan hartina jajar atawa baris, sedangkeun pada hartina bait. Nu kadua biasana dina sapadalisan diwangun ku 8 engang. Engang dina basa Indonesia nyaeta suku kata. Tah, ayeuna aya pupujian anu bakal dinadomkeun. Bandungan sing saregep, tuluy turutan ku hidep babarengan. Saparantosna siswa-siswi ninggal tayangan tadi, mangga ayeuna midamel pancena. Pancena aya 2. Anu kahiji nyaeta midamel latihan soal. Mangga diserat di buku tulis basa Sundana masing-masing. Pancen anu kadua ngaregepkeun pupujian anu nembe ditinggal dina tayangan.